berangkat di Mekah, meninggalkan Mekah, yakni hijrah ke Madinah. Sambutlah ke orang-orang Madinah. Sahabat menyambut Kanjeng Nabi di Madinah di ngaranan sahabat Ansor. Sahabat-sahabat anu hijrah di Mekah ke Madinah di ngaranan sahabat Muhajirin. Datang ke Madinah teh lain urun Kanjeng Nabi berjuang, malah makin ningkatkeun perjuangan Kanjeng Nabi li i'la'i kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkeun ku urang di Mekah menuju Madinah 800 km, ninggalkeun imah demi agama, ninggalkeun hewan-hewan ternak demi agama, ninggalkeun perkebunan palawija demi nyalametkeun agama. Berbagai perusahaan-perusahaan di Mekah ditinggalkan demi kemajuan agama. Bahkan nu boga pamajikan teu iman ditinggalkan, nu boga mamang jeung uwa nu teu iman ditinggalkan, nu paling menyentuh hati anak nu teu iman tetap ditinggalkan, pepegatan jeung pamajikan jeung anak demi nyalametkeun agama. Luhur amat eta jelema nyalametkeun agama sampikeun ka ninggalkeun nagara, ninggalkeun imah tangga, ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun berbagai ternak, ninggalkeun anak jeung pamajikan incu, ninggalkeun handetolan, hanya semata-mata neangan ridho Allah. Betapa luhurna jelema tandingan ta Muhajirin. Masya Allah kan. Urang maka karak dek ninggalkeun warung doang yang ngaji, mani berat kabilabina. Bahkan ayah nugas berangkat dikunci kakarake menang 50 meter ayah babaturanana nyaritakeun bahwa ayah bisnis anyar imah maninggal urang berangkat belok kanannya. Kita tadi ada ngaji lah minggu hari ayah kemek katanya. Urang endap-endapan. Nu mantap urang mandek ke Allah teh masih kena perhitungan kena be lapar terjadi ke Allah. Dahaga terjadi ke Allah. Komo penting kita tahajud tunduk terjadi tahajud. Masih kena perhitungan-perhitungan jang diri urang. Deuleu tah sahabat Muhajirin. Lu di deuleu. Apakah mau perbekalannya nanti Mekah ke Madinah? Naon nu dibawa? Selamat awak geus luar biasa. Masya Allah karim, luhur amat sahabat Muhajirin. Dipapag ku sahabat Ansor di Madinah, diuhwahkeun ku Kangjeng Nabi. Muhajirin jeung Ansor ulah aya sekat. Bersih amat eta sahabat Ansor nalika ningali sahabat Muhajirin kadeleuna yang boga pamajikan. Sahabat Ansor nu boga pamajikan dua dipersilakeun ditah milih hayang nu mana. Ya Allah ya Rabbi. Sahabat Muhajirin nu ti Mekah ka Madinah, kemudian ahlina waktu di Mekah ahli tani, sahabat Ansor nyanggakeun ka Kangjeng Nabi, pilihkeun hayang belah mana tanahna, mangga babar. Sahabat Muhajirin tadina di Mekah pedagang, besi nyala yang ngalaksanakeun dagang hayang sabaraha modalna ieu Gusti Rasul, coba urang babagi.
Eta indah jasa urang mun ngadenge sahabat muhajirin jeung sahabat ansor kerjasama. Lu dieu aja ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia sakedeung di dunia nu mantap surga pinuh ku sahabat muhajirin sahabat ansor bakal di surga teh hambalaya ke sahabat-sahabat teh. Ketika Kangjeng Nabi diudag-udag ku musyrikin Quraisy di Mekah, sambut ku urang Madinah dengan bahasa nu diabadikeun datang ka ayeuna, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina bitabil amil mutai. Masyaallah, kun syafi'i ya habibi yaumal hasyi wal jima. Datang ka ayeuna diabadikeun ku nyambut panganten, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Anggap panganten Kangjeng Nabi dihormati. Deres panganten mah ditolaalan ge. DPR tukang korupsi, tolal baru mal kebal deh gugaledeg gitu. Ulah sok ditolaalan kok cara itu mah. Masya Allah, ulah ridho aing mah. Datang kiai ahli Allah karak, tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sebab ya penerus Kangjeng Nabi, penerus Kangjeng Nabi Allah. Ai bangsa penerus Abu Jahal mah ulah ditolak. Suruh sok salah nolalan jamaah. Ulah tuh, masyaallah, masyaallah. Ya cuma mun aya DPR ulah. Kumaha cenah bupati ulah. Kumaha ulah. Kecuali diganti Badruna Kunaru. Ayolah Kangjeng Nabi di Madinah disambung. Kecaritakeun taun kahiji heulanan lantaran ieu mah patali jeung ayat tahun kedua. Tahun kedua ialah turun surat Al-Anfal di Madinah mengenai tentang ghanimah, jarahan-jarahan perang. Kangjeng ningkatkeun perjuangan melalui perang lantaran geus teu bisa ku musyawarah, teu bisa ku komunikasi. Mulai tina bisik-bisikan door-to-door dari rumah ke rumah, terus dizohirkeun mulai ti kerumunan-kerumunan, terus Kangjeng ngazohirkeun dakwah sampai Kangjeng Nabi diusir di Mekah ke Madinah. Ini adalah tentang dakwah. Selamat Kangjeng ke Madinah, diikuti ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menyusul beberapa tokoh-tokoh Islam ke Madinah. Tahun kedua Kangjeng Nabi mulai menghadapi serangan-serangan Quraisy. Perekonomian saat eta terjepit di Madinah sebab pembekotan si Abu Jahal. Tidak boleh ada pedagang yang masuk Madinah, embargo besar-besaran. Seluruh pedagang Mekah yang lewat ke Suriah tidak boleh mampir di Madinah. Apabila ada pedagang mampir di Madinah, engke ku Abu Jahal bakal disiksa habis-habisan. Pembekotan Madinah, pengembargoan Madinah anu luar biasa. Dagang orang Madinah keluar teu diterima, orang luar masuk ke dalam teu diterima. Saaya-aya di Madinah.
ternyata orang embargo teh lain zaman ayeuna bae di zaman modern baheula pengembargoan luar biasa. Gematak di negara Indonesia mah di embargo ku Amerika, di embargo ku Belanda baheula, di embargo ku Inggris baheula, talarnang sebab subur luar biasa. Sabaraha puluh tahun negara orang di embargo, tenang. Nu mantak di urang baheula aya ngadahar boborosan, di embargo kan. Humut tidak humut ngeunah embargo kecenet dilebok kurang baheula kalataran embargo kan baheula cecenet di dahar boros pandan kurang di dahar suam di dahar kurang aya nu kasalahan pajar suam badurnya di dahar bae mabok pan ka dituna geus bubuh hui-hui ketela dan lain sebagai mata majang ngeunah ieu berbagai-bagai boborosan jeung jajadian di dahar embargo kata heula tapi teger di Indonesia mas sebab subur. Iran di embargo ku Amerika teger. Lamun negara-negara lain di embargo Amerika misalnya di embargo ku negara luar tuh nanaonan Arab bae di embargo nanaonan naon tuh di Arab mun di embargo atuh deuk gadahar naon cenah nyedotan minyak di Indonesia wari Indonesia di Indonesia mah wani lamun perang jeung mana bae wani lain masalah wani bisa menandingi senjata lain paling di embargo daharna geus terbiasa urang Indonesia memakai humutan make boborosan loba kene wae cente di dahar di urang baheula teh cecedet di dahar terong di dahar aya anu terong eta teh lain nu terong biasa naon ngaranna katokak di dahar di dahar kita kabeh di dahar eta teh biasa-asa heula ku kolot urang coba ieu ngeunah teh weuy dak meunah dak nah dahar ku gabehan aya teh nu saurang ngorbankeun aing mah paelos ye di dahar eta teh angkot kitu keur di embargo tanggal kalapat war aya humutna dahar urang kasabut-sabut kalapa manis kanyahoan ngeunahna kalapa manis wah copot eta da eta masyaallah sabutna bae ngeunah luar biasa sabut ulah nyaho budak wani nyaho baheula loba nu mabok badur pajar suweng ya Allah gadung cetek nyahona gadung ngeunah teh zaman di embargo urang ngeunah kanyahoan bisa eta di urang Madinah di embargo saya aya subur mah subur tapi kan perekonomian teh kan ngan saukur di Madinah Masya Allah tadi ketika aya kabar Abu Sufyan ke Mekah beserta 40 personil lewat membawa dagangan ke Suriah Kangjeng Nabi ngintip mendengarkan suara ternyata suara Abu Sufyan membawa barang-barang dagangan untuk kemajuan Mekah di tangan Abu Sufyan dan rekan perdagangan Mekah anu muncara kuari galanjutkan ekspor imporna adalah Abu Sufyan dan rekan. Ketika Abu Sufyan membawa barang dagangan begitu banyak dipimpin oleh 40 personil pemimpinnya adalah Abu Sufyan tidinya malaikat Jibril ngapegaan ka Kangjeng Nabi ya Muhammad Abu Sufyan beserta rekan sebanyak 40 membawa barang dagangan anu memang dengan perdagangan ini Mekah bakal maju dengan kemajuan Mekah perekonomian maju perpolitikan akan tambah dahsyat kemajuanana andai kata perekonomian jeung perpolitikan Mekah maju persenjataan makin meludak dengan persenjataan anu komplit persenjataan anu mutakhir maka ulah harap
bahwa nyana aman tetap bakal nyerang ke Madinah. Dengan demikian cek malaikat Jibril, instruksi ti Allah, hadang Abu Sufyan. Langsung Kanjeng Nabi menginstruksikan kepada sahabat. Pada saat itu ada tanggal 3 Ramadan tahun kedua Hijriah. Insan ayah instruksi puasa. Wahai para sahabat, kapilah-kapilah Mekah, Nukwari berada di Suriah. Satu hari kemudian akan datang lewat Madinah. Harap hadang orang. Satu, untuk mematahkan perjuangan Mekah, penyerangan terhadap Madinah. Dua, andai kata orang bisa ngahadang, maka barang-barang orang bisa dibawa ke Madinah untuk dibagikan menjadi makmur Madinah. Jelas perekonomian Mekah bakal merosot, otomatis dengan kemerosotan perekonomian perpolitikan bakal merosot. Kumaha sahabat? Siap. Cek sahabat. Di sisi lain sahabat siap, tetapi di lain sisi sahabat aya nu teu siap. Sebab ketesiapanana pembagianana ieu adalah rata. Para kaum muda menginginkan nisbatu bagikan ke kaum muda. Ya orang tua mah anu nubuat Madinah teu milu ulah di bagian. Tetapi Kanjeng Nabi lain kitu, sebab ia adalah instruksi ti Allah. Lumantak al-anfal mah raken lillahi war rasul. Tetapi akhirnya tetap siap menghadang kafilah Abu Sufyan. Sebanyak 313 personil berangkat menghadang 40 personil Mekah. Lantaran memang tiba lagi make mata-mata. Satu hari sebelum datang lewat Madinah, Abu Sufyan make mata-mata. Buser. Meneliti. Coba aman apa jadi perjalanan orang lewat Madinah. Namun aman orang lewat Madinah sebab bisa ngompas, tapi lamun teu aman ternyata satu hari sebelumnya diteliti. Geus aya penghadang Madinah. Kembali deui ka Abu Sufyan, teu aman lewat Madinah, orang mesti lewat pinggir laut. Dibelokeun anu tadina bakal ka Madinah, jadina belok pinggir laut. Jadinya mengutus salah seorang dan Abu Sufyan segera datangi Abu Jahal, bahwa rombongan kafilah perdagangan orang ini bakal dihadang ke rombongan Muhammad Madinah. Segera salah seorang diutus langsung cetu naik kudana langsung datang ke Mekah, bertemu dengan Abu Jahal. Bapak Presiden Abu Jahal yang mulia, kami adalah utusan dari Abu Sufyan. Ada apa? Satu hari sebelum kami berangkat untuk lewat Madinah, kami meneliti ternyata rombongan Muhammad telah siap untuk menghadang rombongan kafilah Abu Sufyan. Maka dengan demikian kami putar balik, yang aturannya kami jalan lewat Madinah, kami jalan sahilil bahri, pinggir laut. Maka ini pun belum tentu aman, sebab prajurit-prajurit Muhammad terlihat begitu banyak disebar. Mohon bantuannya kepada Bapak Presiden yang mulia untuk segera mengatasi dan menangani tentang permasalahan kabilah supaya lanjut. Siap, kita Abu Jahal. Tenang, kasih tahu Abu Sufyan, kecil urusannya. Punya hoaing meureun. Abu Jahal bari molotot. Langsung instruksi Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, berikut rombongan-rombongan yang menganut kepada Quraisy. Hari besok rombongan Abu Sufyan yang membawa perdagangan dari Suriah ke Mekah untuk kelanjutan bangsa kita, negara kita.
Di mana perekonomian kita maju, perpolitikan akan maju. Ketika perpolitikan maju, akan jaya sebuah negara dan sebuah bangsa. Kejayaan bangsa, kejayaan negara terletak pada perekonomian dan perpolitikannya. Perlu diketahui, besok rombongan perdagangan yang akan memajukan negara Mekah dihadang oleh rombongan Muhammad. Dengan demikian, mohon sebanyak-banyaknya dikerahkan seluruh prajurit, ahli kuda, ahli onta, ahli panah, dan berbagai ahli-ahli. Seluruh keahlian kita hadang, kita maju untuk menghadang rombongan Muhammad besok. Nu engke deui siap. Perang urang pokoknya. Wah, dikerahkeun jumlahna 950 personil. Encan wanita-wanita ahli tari-tari, pemabokan jeung penghibur di kala istirahat. Dikerahkan ku Abu Jahal, bahkan Cik Abu Jahal ulamakan presiden untuk memantau dari Mekah rombongan maneh bae geus kabehan. Kula adalah di Mekah, orenganan di jero hatena mesin. Bahaya tak kasih jeung Bos. Tetapi kulantaran langsung didatangan dari kami tanpa dipimpin ku presiden, asana kurang haneuteun ieu perjuangan lantaran ngaran-ngaran eueuh sesepuh atuh kumaha. Tetep bae ieu mah kudu make sesepuh beuh, kami atuh para menobor eueuh sesepuh mah bisa acak-acakan. Geus pokona mama mah nu penting mah ngahaneut-haneut. Aduh ieu mama Abu Jahal pohare. Kulantaran didongkel di sisi di gigir siap Abu Jahal berangkat 950 personil ahli penunggang kuda, ahli penunggang onta, ahli pemanah, dan ahli segala rupa dikerahkan sebanyak 950 personil ahli perang. Berangkat. Ternyata rombongan Abu Sufyan belok kiri. Kita tadi dek lewat Madinah, nyana lewat Mekah, lewat pinggir laut. Aman. Keamanan rombongan Abu Sufyan terketahui oleh Kangjeng Nabi. Malaikat Jibril turun dari Malaikat Jibril Muhammad, rombongan Abu Sufyan telah selamat memasuki Mekah. Tetapi rombongan Abu Jahal menghadap. Sekarang telah ada di Badar. Kanjeng Nabi sabaraha jumlahna? Jumlah 950. Rombongan Abu Kaula 313. Ulah sieun Muhammad. Bantuan kemenangan dijelaskan ke Gusti Allah. Saeutik personil tapi perang bakal menang. Wah, tinggal bacaan gua malaikat Jibril tuh ngeunang. Urang kalau perang kos itu mantap atuh. Atuh ban urang mah nu ngabejaan hansip. Ya. Kita aku ngabejaan hansip mah. Kanjeng Nabi langsung pidato, wahai para sahabat-sahabat, perlu diketahui rombongan Abu Sufyan telah selamat mendatangi Mekah. Tetapi sekarang ada yang lebih dahsyat lagi. Per hari ini rombongan Abu Jahal telah membawa personil perangnya sebanyak-banyaknya. Dengan demikian pilih di antara dua. Satu, urang dek menghadang kafilah perdagangan, menang urang mahmur. Kedua adalah perang. Kumaha urang kesiapan anak, apakah cukup menghadang kafilah perdagangan atau lanjut perang? Kabeh bersuara Muhammad, ulah sembarangan. Urang awal nage hendak menghadang kafilah perdagangan untuk memutuskan perekonomian Mekah.
Jeung lamun kurang benang kapan perekonomian Madinah kurang bisa terangkat. Usok aju macam-macam segala perang segala naon. Ikan urang tetep persiapan mana senjata mana ahli perang nah jadi kayak gitu kene saja deh kayak gitu kene Kangjeng Nabi langsung tungkul begitu tungkul cek Sina Abu Bakar Siddiq ya Muhammad instruksikan kumaha anjeun Muhammad andai kata memang ini instruksi perang kami mau mundur setik pun lamun bener-bener instruksi ti Gusti Allah kamana bae berangkat kami siap borora untuk menghadapi musuh di darat andai kata kita silem ke laut kami siap untuk silem babarengan kata Abu Bakar Siddiq kan ngindah henteu urang mun kos kitu teh jadi HPP asalna gede coba urang berangkat tengah peti jeung murid-murid urang misalnya ya kumaha ieu urang menghadapi kuburan sedangkan dirinya jelas-jelas sok roboh kuntilanak cak santri urang ngariung ulah sok nyieun kacau kiai tapi lah urang ngariung doang maning balik kan kita urusan tapi lawan celak saurang kiai ulah sieun urang ieu kan deuk ngariung boro-boro kuntilanak gajah di dinya ulah sieun ayo ulah sieun lah salamun aya nu kos kitu kan ngeurahan ieu mah teh kiai daripada orang manggian kuntilanak mending balik lah kiut urang kos kitu ya Sidna Abu Bakar Siddiq Masya Allah luar biasa keistimewaan nyalina kegagahan nyalina ayam mundur seketika jan Masya Allah karim itu kene Mikdad bin Amrin imdi kama amarakallah langsung ke sebagaimana petunjuk Allah dan perintah Allah fa'ana maka haitsu ma ahbabta kaulah berangkat babarengan jeung anjeun Muhammad cak Mikdad bin Amrin naon ku anjeun diharapkeun jeung dipikaresep silakan la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa kami mau ngomong ke anjeun Muhammad cak kumaha kaum Bani Israil ngomong ke kanjeng Nabi Musa kaum Bani Israil mah ngomong ke kanjeng Nabi Musa na idhab anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idun Muhammad Musa maneh berangkat jeung pangeran maneh perang duaan bae kami bade di dari bae eta kan kaum bloon cakena kopi tapi walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun kami mah idhab anta Muhammad berangkat anjeun wa rabbuka jeung pangeran anjeun faqatila anjeun perang inna ma'akuma kami ngabarengan jeung anjeun duaan muqatiluna siap perang moal ditinggalkeun saeutik-eutik aja Kanjeng Nabi patabassama senyum ngadengi letusan-letusan sahabat anu menggebu teu pernah sieun saeutik-eutik aja bahkan aya nu ngomong wae rombongan loba ulah masa tiga ulah sieun ku rombongan lobaan ge ari nyalina jadi cewek bawa naonan urang saeutik tapi nyali lalaki ketika urang sieun cekel flare aya sekian tahun lamun urang nyekel flare haju eueuh sekian berarti urang jadi cewek selamat besarnya Masya Allah cek ahli hikmah mah urang ningali dal jeung zal kan akur dal jeung zal teh akur tapi dal jeung zal beda nilaina dal mah nak tunangan 4 tapi zal nak tuna 700 dedeg pangadeg akur dal jeung zal tetapi ternyata orang nilai kekuatanana leuwih tinggi zal kitu kene manusia kafir manusia muslim manusia tapi dedeg pangadeg dan nu akur nyali nu beda nya nama perang keunang modal urang mah pae surga titik ta urang lamun ngadenge kitu kan buringas perasaan ngeunaheun rasaan teh tapi lamun urang ngaharepi boro-boro deuk nanaon kana kuntilanak doang seserianana iman itu kuat ge ta eta doang Gusti ayo kuntilanak lagi sieun geus ulah perang kos kitu batu
ulah perang tuh sing kunti anak mah. Masya Allah karim ya sahabat-sahabat kangjeng Nabi luar biasa. Tewasieun setika-tika can. Di antara deui aya nu berbahasa tinggi sahabat. Sahabat laisa radda bila hadzal bahra. Lamun anjeun mengarungi lautan fasuh, kami siap untuk mengarungi lautan. Bahadna Matakolla pembina ahadun mual ayat tinggalin seorang-orang macam. Wa malakahu antum siabina atuana. Kasihan kami menghadapi musuh. Siap. Iraha baik. Wa inna la sabru inal haram. Siap. La'alla Allah yurika minna ma takarra bihi ainu. Pasirna ragak ayo. Ala barakatillah. Kangjeng Nabi ngadenge kitu kan mantep luar biasa. Maka rombongan Abu Jahal sebanyak 950 dengan persenjataan anu komplit mutakhir. Rombongan Kangjeng Nabi hanya 313 berangkat menghadap Badar. Nutatadina sahabat aya nu siapa aya nu henteu lantaran nu mantap siap teh lain sieun ka musuh teu aya persiapan perang teh agapan lain lalagaan kudu make persiapan perbekalan di antara panah tameng jeung sajabana kudu siap. Sementara ieu mah pantata dina gendek ngahadang kopi lah, tapi ternyata dibilukeun ku Kangjeng Nabi dengan sigap tingkat mendadak tanpa pulang deui ke Madinah. Persiapan kurang, tetapi Kangjeng Nabi terus menginginkan perang. Sahabat sebagian aya numrod, padahal geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi iyalah turun ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wallahu a'lamu bimaradi sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun. Kita keluar mimbai tikati imah anjan Madinah bahkan di negara Madinah bil haqi kalawan kebenaran barijeng wa inna fariqam minal mu'minin sanjana golongan ti mu'minin telakarihun yakin tentang rambung perang lantaran persiapan perang nanti aya. Ialah instruksi Kangjeng Nabi anu henteu kaluar ti wahyu ti Gusti Allah. Malaikat Jibril 2 kali datang pertama nyaritakeun tentang penghadangan kafilah, datang kedua kali kita berhadapan jeung prajurit anu gede. Sahabat terombang-ambing perasaanana sekadar berangkat dan menghadang kafilah, tapi ternyata kejadian anak kudu perang. Iyalah wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sanyana sebagian golongan mukminin teh mungkin perang teh lain sieun, tapi horenganan ieu perang teh mengandung resiko anu tinggi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yuzaqun. Yujadilunaka tentang para farikon sebagian sahabat Kanjeng Muhammad fil haqqi dina kebenaran perang badama tabayyana sabak dan jelas instruksi ti Gusti Allah tentang perang.
sahabat nentang ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan jana digiring kana maut. Dibayangkan ku urang Abu Jahal beserta prajurit dengan perlengkapan anu mutakhir, lengkap kohar. Kejituan nana dina perang teges terketahui lantaran kapan balad-balad nyana waktu keur di Mekah. Sementara mukminin hanya sekedar mau perlengkapan pedang doang. Sapira dek menghadang kafilah. Ka'annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan digiring ke paeh. Wa hum yanzurun. Bari sahabat geus kadeuleu kunyana bakal pararae urang kabeh. Itulah juangan para sahabat. Iya nanti nyata urang bakal pararae. Iyalah alasan jika rohatina dina embungna para sahabat perang lain sih. Tetapi dengan kuantitas saeutik sakadar 313 perlengkapan hanya sekedar pedang. Sementara di Mekah geus kadenge sahengna Abu Jahal beserta prajurit-prajuritnya. Tetapi dengan kebesaran nyali mukminin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad, yang berbagai sahabat-sahabat anu lain tampil dengan prima, siap untuk menghadapi perang di Badar. Ialah diabadikan tentang perang Badar, terketahui ku Yahudi, terketahui ku Nasrani sadunia kuari ketika membaca ayat ini. Keistimewaan mukminin dalam rangka li'ilai kalimatillah nu dideleh hiji beridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini lain lalagaan jang ngajadikeun motor ka urang sebagai mukminin untuk menghadapi peperangan jeung kafirin. Ulah sieun ketika kekudusian mutakhirna perlengkapan, kekudusian lobana musuh lantaran mukminin mah dilindungi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji menang luhur agama, eleh korban paeh surga Allah. Sakumaha mukminin waktu ndek ngahadang ge loba numbungeun lantaran numbungeunana lain sieun sebab pembahagiaanana ternyata kudu akur bae diserahkeun ka Allah jeung Rasulna. Kama akhrajaka rabbuka sakumaha ngaluarkeun ka anjeun Muhammad rabbuka pangeran anjeun min baitika ti nagara anjeun ti imah anjeun Madinah bil haqqi kalawan mawa kabeneran nyata langsung instruksi ti Gusti Allah. Bari sebahagian sahabat teh rembungeun sakumaha rembungeunana sahabat anu endek berangkat dek menghadang perang ge embung ku sebab naon persiapanana teu lengkap. Setelah Kangjeng Nabi nyaritakeun ini adalah momen anu moal aya duana. Sebab kula instruksi lain ti diri kura Jibril datang ka kula kita menghadapi peperangan anu dahsyat. Kula sieun satik-tik aja. Maka sahabat siap nu tadina rada hembar hindir, nu tadina rada suan sieun, nu tadina diberi embung perang, tapi ternyata walaupun bahasa sahabat anu nyalina gede Abu Bakar, Miqdad dan lain-lain sebagainya mundur jeung sieun saya tiga-tiga bawa nu sejen ge siap perang tempur walaupun kuku mage urang laksanakeun perang menghadapi prajurit-prajurit Abu Jahal datang ke Badar. Masya Allah
Selama Abu Jahal menunggu kedatangan Muhammad lantaran Kangjeng Nabi Muhammad ayana di belah kananeun Badar, Abu Jahal teh dirinya hiburan minum-minuman heula. Abu Jahal beserta rekan teh tidinya tagonian nyanyi-nyanyian heula. Abu Jahal teh tidinya teh menunggu kedatangan Muhammad. Mencit onta nage sapoe teh kadang-kadang aya 10, kadang-kadang 9, kadang-kadang leuwih. Mata Sayyidina Ali teh pangcitu-cituna jelema menerka rombongan Abu Jahal. Aya 2 jelema nu didatangan ku Sayyidina Ali. Begitu didatangan Sayyidina Ali, mana kerawan ngalacai rombongan kemana mana? Ulah rombongan Abu Jahal. Di mana ayeuna? Lembah Badar. Di sabaraha poe? Mungkin saya 3 poe. Sapoena sabaraha eta nya mencet onta? Pertama 9, 2 10, 3 mah 11. Dikira-kirakan ku Sayyidina Ali, berarti 1000 kurang 950 kira-kira. Jago Sayyidina Ali. Kita 9 onta berarti sekian personil manusia. Ternyata itu meleset Sayyidina Ali. Inilah peperangan anu dahsyat. Hanya semata-mata dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu diabadikeun khusus jang peperangan umumna bagi nunduk neangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha Kangjeng Nabi neangan ridho Allah diinstruksikan kita keluar ti imah ninggalkeun negara Madinah. Maka ulang geus neangan ridho Allah teh ulang jedog bae di imah. Jelema neangan ridho Allah padahal bodoh ngajedog bae di imah moal meunang ridho Allah. Bekal ibadah ilmu kudu diteangan. Kangjeng Nabi neangan ridho Allah ninggalkeun Madinah, ninggalkeun imah. Itu kayaknya urang neangan ridho Allah dek menghadap Allah kudu ninggalkeun imah atau kunci ta imah. Neangan perbekalan jang neangan ridho Allah, ilmu wudu, ilmu sholat. Numantak lamun hayang nyawa prajurit-prajurit Allah. Etalah prajurit Allah teh nu berangkat ke medan laga. Ngelawan musuh-musuh Allah banggu senjata. Di samping eta prajurit Allah adalah santri-santri nu ninggalkeun imah. Iyana ninggalkeun imah. Perbekalan hanya secukupna, paling ge beas duit ala kadar berangkat. Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun indung bapak? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun dulur? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun keluarga? Ninggalkeun babaturan sedih kabeh ge, tapi nyana di jero benak hatina aing geus jadi tentara Allah. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Eta santri paeh di jalan, paeh di pondok, mal ditanya di sorga langsung. Tentara Allah eta. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sakumaha ngusir, sakumaha ngaluarkeun ka anjeun pangeran anjeun hai santri. Di imah anjeun berangkat mata-mata neangan ridho Allah. Wa inna fariqan minal mu'minin, walaupun sebahagian mukminin malakarihun embungin jadi santri tapi nyana tetep aja jadi santri. Yujadilunaka fil haqqi, dibantah sebagian rombongan manusia dalam kebenaran pada mata bayana setelah nyata-nyata bahwa mondok tenang neangan ridho Allah. Annama yusakuna ilal maut, seakan-akan nyana teh digiring ka pae sapira santri. Paling mawa bea sagantang. Duit teh paling ya sabaraha duit 100 200. Menang sampai 2 poe geus bea ka dituna. Geus hese deui nyana dek balik jauh ka nu mere eueuh. Mata santri teh parwasa. Laletik awak nanti. Tadi memang suruh mondok kakarak asur 40 kilo barang-barang sebulan kau dikit kena 10 kilo. Jadi beda. Santri kuari beda juga tuh baheula.
jadi gitu menghadapi maut kuaribah santri kuaribah kesenangan baru abai anu kuduna maka annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun seakan-akan digiring ka pae santri baheula lamun dongeng almarhum bayi abah di dieu geus masantren ka dieu ka mana ka Kidahlan suatu saat jana di dinya teh kekurangan modal kan mawa non karu terus baheula maka belah itu kan tani setengah liter ini saya ada loba balik datang ke mana-mana terus pesantren ke Kosambi sarua baik mentek satu ketika almarhum ya abah dongengna ketika berangkat terus ka ditu embung balik maksudna mah jang nyambung ngaji begitu ditanya di satu tempat boleh diceritakan gua ke kampung nama aya dulu nak ngaji di dieu gimana sih Jang bapaknya gula gimana pesantren Kosambi asli orang mana aslinya orang Besar Kumis saya nggak ngomong saya sangaran dan Damiati Damiati ya coba paling siapa mengasa bulan atau bola ke sukul balik ada tuh dia banyak jadi nggak coba nama guys di dia dijamin pokoknya 2 bulan 3 bulan 2 minggu asal terboga bakal kadia itu alhamdulillah dah asal 2 minggu terboga kadinya sebulan orangnya anak-anak didikan kabelah dia udah bager amati cakal marhum teh horenganan ada beras di balik beras berang ka ambet yang malah ka dijadinya deh wah tidak teh kurang henteu bahaya gede ieu urusan waduh eta dongeng zaman baheula mau kanero Masya Allah sebab naon ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun mantap santri baheula kualitas yang nu kuari beda jauh baheula ngaji bapak kalana saayaya kuari mah asal buduit aya keneh balik bah ya naon teh ieu naon ieu atuh kampak sama ya namun tadi bere duit rada gede ya kata-katarang abah ya itu sih lu macam di pondok pun dia siap teh ulah kos kitu teu bisa abah mondok tapi yang urusan lain deh ibah ya masih yang naon HP banyak HP santri kuari mau sekarang nomor kahiji nyaritakeun induk kanjeng Nabi di negara Madinah beserta para sahabat hendak perang ngaluhurkeun agama Allah menghadapi musuh-musuh Allah. Nomor kedua santri anu kudu kaluar ti lemburna masing-masing dek neangan ilmu Allah jangan ngaluhurkeun ngajunjung agama Allah. Nomor katiluna urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu bisa kaluar ti negara urang teh awak urang teh loba kabutuh dahar jeung nginum sare lima eta teh negara urang lamun ibadah teh ngajujurung awak bae atuh kitu bae isuk dahar ke sore dahar kitu kene nginum deui ke ngarokok terus bae sare kabelah dituna atuh teh yang boga pemajikan moal jadi wali ibadah aya di negara urang bae mah urang kudu keluar di negara urang negara perwatakan awak urang mata teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina perwatakan negara mata jadi urang teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina negara perwatakan ciri urang teh kudu boga kudu naon sungut urang teh ngabogaan perwatakan hayang nu ladat-ladat urang kudu kaluar tina perwatakan negara sungut nu ladat-ladat kitu kene beteng kitu kene dubur kitu kene zakar lamun urang bisa keluar tina negara perwatakan urang moal jadi arif billah moal jadi wali Allah anu moal jadi wali Allah urang jadi jelema biasa lumrahna biasa jelema
sedangkan moal jadikeun panutan ku Gusti Allah hiji jelema sanajan udang-udang gede jubahna ngangsar moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah sanajan ilmu tafsirna hebat sanajan ilmu fikih beserta ilmu fikih usul fikihna hebat ilmu alat hebat mencakup 12 pan di dirina tapi lamun di jero hatena masih kene aya luar daripada Allah moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah janji Gusti Allah moal ngajadikeun imam ka hiji jelema nu di jero hatena acak-acakan kalian ti Allah aya di jero hatena moal dijadikeun imam ka jeung kumaha ge tama geus janji Allah nu bakal dijadikeun imam nu pinter nu di jero hatena eueuh nanaonna kurang makapan lamun gudang teh poara jasa boy tadi gudang macem-macem orenganan kurang mah teu pernah ngaragap diri di hate urang leuwih tibatan gudang barang gudang mah tuh bangunan dijadikeun bangunan dijadikeun gudang mobil aya di kolbu motor aya di kolbu jabatan aya di kolbu tahta aya di kolbu wanita aya di kolbu pas sedak-sedak di jero kolbu orang parenganan kolbu urang teh jadi gudang segala rupa moal dijadikeun imam moal dijadikeun panutan jelema jero kolbuna loba macem-macem barang-barang dunia. Ialah satu ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun diturunkeun tahun kedua Ramadan Hijriah jang perang ngalawan musuh Allah dijadikeun ku ahli suluk jang parang pilihan ridho Allah dijadikan ku ahli hakikat sebagai keluar di negara sorang orang ke negara orang satungtung orang teka keluar di negara orang mau jadi arif billah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata lu paling berat adalah ngalawan nafsu nu gede di awak urang. Keureun-eureun urang perang Badar make nu bakal dilanjutkeun ieu aya waktuna perang di negara urang baheula ngalawan komunis aya waktuna perang di negara urang ngalawan Belanda baheula aya waktuna tetapi perang ngalawan nafsu mah datang ke akhir hayat urang iyalah urang perang ngalawan musuh Allah jihad tetapi orang ninggalkan jihad asghar menghadapi jihad akbar ieu nu bakal dilanjut kakarak ngamimitian berhadapan Muhammad beserta para rombongan geus di Badar geus ditungguan ku rombongan Abu Jahal 950 nu handal rombongan Kangjeng Nabi ayat 313 eta ge persiapanna untuk perang teu aya tapi dijadikeun ku Kangjeng Nabi iyalah sebagian sahabat embung lantaran nu mantap embung persiapan perang teu aya tapi ketika ngadenge rombongan Kangjeng Nabi anu nyalina bener-bener nyali Allah nyalina bener-bener jadi lelaki kabawa nyali tersebut nu lainnya siap kos itulah sejarah perang Badar kakaran datang ka yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain wallahu a'lam bis-shawab.